Rame kieu euy. Lah, ngelag euy. Lah. Assalamualaikum. Rame kieu euy. Tersayang, Dede bawa makanan Di mana mana tukul? tong tukul Dede atuh Oh, Dede. terus bawa makanan. Iya. Motor di mana? Motor mah nuju di servis, dijadikeun Ninja R15. Ya tukul mah mau naon? Pokoknya mah eta mah makanan yang terenak di Indonesia. Sok cobian enak eta mah. Cih, kurang buka. Ih, enggak deh, kurang bukanya. Buka. Cing maneh mau aya. Iya mah aduh. Kurang ngeueuh. Sok. Oh, benar euy, Jang. Enak kieu. Menang ti mana, Jang? Ieu teh tipeun deui ti Pa Wisnu. Ieu mah langganan Dede yang barudak. Oh, nya euy. Kurang meuli ah, ke mah. Meuli bareng. Heeh. Ayo. Ke lari motorna ka mana? Kan keur di servis. Oh. Ngeunah Jang euy. Lain ngeunah lapar meureun. Urang beakeun di ditu ah. Cicing kali eong Oh, ieu nu anyar. Ai budak anu tieu laku abi dibawa ka imah abah. Di dulu ku abah di sawah bener. Bener ya dulu kan gagal anjir teh euy. Nah abut kagak budak na ya deui. Oh da emang jeung di dieu ge kamari panggil ngajangkrik. Wah, Mau motor teh lah kitu warnana. Mana beureum beureum. digantung we ku di dieu teh da sarua. Dah naon? Teu sopan. Cucu mah budak teh nya. Ai abah di dieu keur naon cicing teh di ditu. Iya we niis ieu bari nungguan kebon ieu. Niis. Mana Breng? Balik Breng. Aya naon ieu? Abah, ieu selain urusan abah ya nya. Ieu urusan dia jeung ieu ye. Kala abah, kalem abah. Ieu urusan dia jeung kieu. Kalem abah mah nyantai. Naon maneh maksudna? Urang tengeun abah. Kamari aya budak make motor ka dieu, ditalian nyalahkeun ka urang. Cek warga ku si ieu. Oh, Dek papanjangan, dek peponokan. Ayo urang mah dek papanjangan, dek peponokan, dek papanjangan, dek peponokan. Kumaha maneh we naon maksudna? Anjir, cuman derek balik nyerang. Stres. Jam 8 deui isieun kieu di lembur teh euy. Coba poek dinya. Kayak entus itu jauhan beneran gue mah yakin kan dia geus bener ieu mah yakin aslina abi mah tas langan wae na eta teh batur
Ayo teh aliran. Asa poe tingalian di dieu mah. Poe kumaha dapet teh teh baik. Oh peuting. Penting ya teh. Bodoh nya itu poe kieu. Asa beda we. Beda kumaha? Lulungu mernya. Udah peureum. Oh peureum. Untuk sekarang ulin ka dieu. Justru ya teh kieu mah beleng teh inget dirinya ya teh. Kita mau gopieun saeutik ya teh. Mantap teh. Inget dirinya mah ka dieu ya teh. Pas pisan di dieu kenang kring. Kopi naon itu mah. Buka heula tuh cobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Campinya. Sok buka. Wey. Ini mah makanan bergizi dan imunisasi. Iya mah. Kumaha rasana? Iya nah euy. Weh, puguh atuh. Mantapnya. Iya nunya. Sami. Iya, apa yang masyarakat di mana terus? Piraku dinya. Teu apal lah geus teu birek deui ieu teh. Ari nu lain geus apal ieu teh. Kueh pancong ti Pak Wisnu teh hatipeun euy. Oh, Pak Wisnu anu deket Sekolah Bati Ilham. Apa tuh di dia mah? Tah eta bener pisan Cuma teh. di dia mah jarang meuli. Tah ti ayeuna mah atuh cobaan heula graji. Tara boga duit, tek meuli teh bingung. Engke mah aya lah tenang sok. Asal pasihan Kang Entus. Tenang aya lah sok. Jatanya. Ya teh salaman. Ya, Ayo. Sok atuh bae nama ngopi di dianya sok beakeun. Siap. Bang terus mau ke cainya. Ya, di jero. Kue pancong Kang Wisnu rasanya ajib. Mantap. Bisi edek pesan aya nomor teleponnya di dia. WA na aya. Terus Facebook mereka dah di dia lah dicantumkeun lah di dia dihanap. Siap. Oke, seung sarehat. Pasti ajib. Lila nu sok ngawuran ka bogoh urang teh. Aya naon ngajak kejanjian di dia? Di dinya nu sok bukan ka bogoh urang teh. Ada orang teh. Oh, cinta. Lamun maneh bener cinta ka bogoh urang, balapeun jeung urang. Ayo lah, sok moal sieun ayo. Kelo budak. Woi, tungguan woi. Bener euy cinta teh. Kieu geuningannya aduh hirup perih euy. Duh, rahat ku dawang asa ditentingan. Samoy gelo. Jelema aya ditajung karunya si gaucing wae. Keheul aing geus eta. Keheul kurang dari maneh? Anterkeun ini aing bawa kalung-alun, ini aing nya kita ka pasar. Apoek maneh mah. Ya. Orang tertawa mencaci juga menghina, ku akan
terus menggenggam menggapai bintang. Biarkan aku kan terbang melayang-layang di awan menuju langit yang indah.